Kami segenap keluarga besar Bodor Media mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. 14 2 Hijriah. 14 Sokana eta karena kamera. Aduh, jadi inget wae kasih neng jepret ieu teh. Eta ku ningali bujurna. Siga profesional we. Tapi urang teh masih kena bingung kumaha carana supaya si neng jepret teh daek ka urang gitu tah. Wah, si Hansip ieu mah telepon. Tereh lebaran RW can mere THR. Oh no. Bingung euy. Bayareun. Aduh. Wah, RW euy, beneran. Suga dek mere THR. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Di mana, Cip? Abdi nuju patroli Pak RW. Oh, heeh. Henteu, Cip. RWT dek nanyakeun masalah si Neng Jebret. Cik pang nyeliki dikeun. Oh siap lah Pak RW. Si Neng Jebret teh orang mana? Imahna di mana jeung anak saha, Cip? Mun. Oh gitunya Pak RW. Urang teu hayang nyaho, pokona mah si Neng Jebret kudu daek kawin jeung urang. Tapi Pak RW, kumaha yeuh THR na abdi yeuh. Kalem ke bonus nyaho aya jeung THR dibikeun tah lamun sampekeun ka si Neng Jebret daek ka urang. Nya. Oh muhun. Ya siap. Siap dilaksanakan Pak RW. Muhun. Mangga. Iya. Iya, siap, bagus. Hansip memang yang terbaik di mata RW. Laksanakan, Cip. Siap. Waalaikumsalam Pak RW. Kieu ieu ai kerja si Hansip teh bang kuasapna teh. Jadi nyage lalai. Can pernah aya nu kapanggih saha anu maling cangcut, nu maling ieu, anu ieu. Tapi gesit oge si Hansip teh teh. Kun masalah awewe mah. Dan tuntas masalah cangcut. Masalah si Eti. Ayo, ketambahan deui masalah Neng Jebret. Oh no. Bahaya saingan gede lamun si RW hayang karena Neng Jebret. Aduh. Aing teh hayang karena Neng Jebret. Mun kitu mah aing kudu saingan jeung atasan atuh. Mah kuat aing. Macarana nya. Mangke lah. Soalnya ieu rek buri dia rek buka, rek dipikiran deui macarana lah. Nu penting mah THR menang ti RW. Si Neng Jebret beunang ku aing. Macarana we aing. Nit.
si Eti. Kunaon si Eti? Sesoranganan cicing disasak. Banyak sih baik. Ti, kunaon Ti? Mang Doy, kumaha Mang? Heuh lain Ti. Ditingali ku Mang Doy ti ditu ti kajauhan. Ngalamun we, nah kunaon teh? Iya, Mang Doy. Eti teh nyari HP. Eti teh sedih. Ari sugan teh si Asodikin teh teu kitu. Nya kan apa sorangan Mang Doy kamari. Kumaha geningan si Asodikin jeung awewe itu. Kan kesel ka Etina teh. Padahal kan manehna teh ngejanji ka Eti. Janji naon Ti? Eta mun dipikir-pikir ku Mang Doy Ti, moal bener teh si Sodikin teh. Aduh, geus wani-wani rerendengan. Komo lamun geus kecepeng-cepeng leungeun kitu. Eta mah kudu dihajar Ti. Terus Eti kudu kumaha atuh Mang? Eti teh geus cinta mati ka si Asodikin teh. Mentong ngomong ka aing atuh ari kitu mah. Teu beunang dibejaan, tinggalkeun. Geus ayeuna mah cek Ndoy mah, engke jebur atuh kasusukan. Ih, dasar si Mang Doy kunaon sih? Kenapa kudu ngajub ke jebur ka dinya? DJ Wahid on the mix. Benar si Neng Jepret geulis. Aduh, aing tapi RW nu gaskeun kudu ngabejaan aya si Neng Jepret aing kudu dibejaan. Kapaksa we aing kudu nelpon RW euy. Si Hansip ya. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Iya Pak RW, Neng Jepret aya ke jalan-jalan di jembatan Pak RW mun. Wah, anu bener Cip. Mun. Siap gitu mah. Ayeuna urang ka dinya Cip. Dagoan. Oh mun, enggalan Pak RW. Mun, sok diantos ku abdi di jembatan. Mumpung Neng Jepret nah aya. Iya, siap. Mun. Padahal mah aing teh aya mah bejaan aku. Tapi da euy kumaha? Nungguan lah RW heula. Iya, yes. Neng Jepret. Neng Jepret. Neng Jepret, yes. Halo, siap. Siap Pak RW. Ayahnya. Wadina Pak RW. Bener Cip. Kieu enak Pak RW. Sok sampeurkeun ayeuna ke Pak RW. Cobaan deketan. Pendekatan heula. Oh, itu Cip. Sok cobaan ke. Tapi mau orang malah euy. Wah, dijamin lah. Tapi cek di dinya ieu situasi banget urang geus kaset kan. Wah, RW euy ganteng kieu. Mantap. Sok RW enak mah. Siap-siapnya. Heeh. Kalem ke geus beres ieu datang ka imahnya THR cokot. Siap. Pak RW. Biasa Hah?
nyebutna AA aja neng. Pira pun neng kedah nyebat AA ka Pak RW ke kumaha nama tuh Pak RW. Ih, Naon ari neng, makejeng nanaonan segala, da naon-naon. Ya neng, ngomong-ngomong jika Sabtu aya di bumi teu. kaleresan Pak RW, abi mingen payun aya di bumi. Emang bade ka mana atuh? Ngajak neng. Yes, syukur atuh neng, upami aya di bumi mah. Jadi kieu neng, Pak RW teh ayo ngajak ameng neng jalan-jalan gitu, mengelilingi hati aku. Neng bade we atuh Pak RW nya. Atuh neng, Assalamualaikum. neng, neng, ya AA. Waduh, ih gitu anu disebut neng jebret teh. Atuh ari kieu mah montok ki jelema teh ya. Alah. Nah, aing oge jadi yang atuh aya gitu mah. Let's go.